Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ku pribados dihormat para habaib fala durriyah Nabi sebagai ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fatakiri. Mudah-mudahan ku berkah para habaib ieu kampung ieu kota sing barokah. Ketua paguyuban pedagang kayu, semoga semuanya usahanya lancar walaupun ayeuna keur hesedu tingalina saragam tapi di imahna mah lobahu ulang-ulang. Di mana urang hoyong menang jadi wali kota kudu loba dukungan. Di mana urang hayang berkah kudu loba dulur. Sabab dosa urang teh dua, hiji dunia nyata, kedua dunia maya. Daker ngaji gele neuleuh kalah ka ngome HP we. Berarti ieu jelema teh loba papangi jeung jurang-jurang kemaksiatan. Geus puguh maneh kunti. Sebab perempuan itu makhluk teangan pamimpin anu gede kanyaan naon gede nu kitu kenaon badag boga iburut maca ad-dunya mahalun lil balwa cik Ibnu Athaillah. Dunia teh tempat capek, mending kene capek keur ngaji daripada cara rape tara mending kene ayeuna pusing keur ngaji daripada para rusing tara. Berarti pedagang ini bukan pedagang formalitas tapi agama Islamnya berkualitas. Tepuk tangan untuk kumpulan pedagang. Ngan biasa ari keur ngaji mah leutik danana teh. Beda keur ayeuna ngonang Ade Astri. Ade dangdut mah pas sedek-sedek dugi ka anu pingsan. Dari lagu ngaji macan aya kadengkeun nu pingsan. Ieu jalma ngaji wae anger loba kasalahan. Komo teu ngaji. Usum hujan di payungan, anger we kahujanan. Cacak-cacak ngaji geus ayeuna loba kasalahan. Matak tina ngaji teh ku maulid nabi teh sing jadi jalmi anu introspeksi loba dos gede pisan dosa kasa sama itu kasalaki tak salaki teh kudu loba dikendalikeun nafsuna. Naon dikenyot dari mana? Aredan jelema teh. Ustaz ge ka bawah ge. GR. Monya nu gelo ngaji satea tuh. Matak di kota Bandung mah lobaran. Ranjau kehidupan. Randa oge ngeureuyeuk ngaji. Monya yen randa ngeunah. Matak jadi randa ge bau. Da Ustaz ge di dieu nama tinu barokah. Kita sok gaina urang semangat. Kurnaon urang murudan hayang bagja dunia. Lumasa karunia yang sangat besar lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Rahmat yang sangat besar lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Kunaon si Ece itu mama wawedus. Geus nu mere manggeus we cucu. HP we iPhone ari nyumang 2000.
HP gaya ari kuota sakarat. Entah di mana orang hidup dalam dunia geus dieu eti ari maneh. Pada kermuludan mak fabidzalika falyafrahu. Hei, cek kudu bara rumah lain marawa wedus keur naon. Ari muludan mah lain cai wungkul kieu. Dak nginum wae mah kiih teh. Muludan mah kudu loba dahar. Doma pencit boga hayam genut anu genut. Jadi muludan mah kudu loba beben. Atuh da teu boga cenah duit, atuh paksakeun jual kai. Mas we bararadam. Hari nyumbang 2000, matak naon teh 2 poe deui. Emas jual, mobil, motor, salaki. Waduh. Matak sok muludan teh kudu rame. Sagala diayak. Barang orang loba bingung ngaji loba susah. Para rusing galau putus cinta salaki leugit kemanu nagih bayar ngecek glowing di hutang namru aya nu gitu aya mana eti ada di mana orang yang bagian dunia akhirat hiji falladzina amanu bihi sing jadi jalma nu iman ka Kangjeng. Iman urang teh kudu digembleng ku pangaos. Matak iman urang teh naik tur seperti euceuk gede leh. Susu tah. Naon sakit geulis oge lehoan. Matak lamun cicing wae eta bahai. Ngomong ngaji nangunyar gitu. Tereh maot teh. Da urang mah hirup teh serba nungguan, geus lapar nungguan dah. Geus tunduh nungguan sar. Geus ayeuna warak nungguan mo. Bener. Terakhir nama nungguan pak. Urang teh tereh pae. Kabeh ge tereh. Nu genut maot, nu begang oge ngilu ngagotong we. Datang sok biaina mampang mumpung hirup bisi kaburu mah geus we ngararaji di mana geus boga iman kudu boga kais kana sallallahu alaihi wasallam terbukti nabi teh syadidal haya wat tawadu terbukti isinan ari urang mah ngerakeun tuh di Banten mah lamun muludan teh pas parcel 70 siki ajengan teh abaim teh bade parcel hiji ewang BHS ke sina teh altos salupok sakieu di pengusaha teh matak berkah di malain ajengan dibere sarung urut nu maot dipake salat subuh teh ngajung jurigan nyatak di Cimahi mah loba ustaz jujur kita ka ustaz jebut juri lamun salaki teu daek ngaji, salaki teu daek salat, itu harus dipertanyakan awewe na kurang perhatian. Eta nu boga iman mah salaki teh urus lain gering teh kalaka dipotoan cepet. Statuskeun nuju ngagibrik. Sakedap dege koin. Anu kitu teh awewe emot ka salaki. Nyen wedan ngaji eta. Dan salaki leuleus teh beres semangat ku eta. Ini beres susu. Di beres susu mah lain ngaji ngagantel. Matak lalaki mah kudu nyantri. Nyandung bisa cerita nu geus megang sia. Awewe hayang ka surga kudu loba ngadangukeun cariosan suami. Naon ngadangkat balik muludan ka radio kabeh. Cek salakina teh wae.
bakal kaki dong. Jadi jalma iman mah boga kae uya dimulutkeun di Banten mah. Matak jalma teh di ditu mah tarang kurang uya. Ai di Bandung mah loba nu teu uya. Matak urang-urang cing jadi wasilah, urang hoyong berkah kudu naon? Kudu ngagungkeun Nabi kedasarna hayong iman teh supaya kuat, nambahan amal supaya nambahan menang ridho Gusti Allah. Tah matak arih nafsaka minat tadbir fama qama bi ghairuka la tukim bihi nafsika. Hirup mah kudu rileks. Ulah yang rezeki batur, ulah yang bagian batur. Dajjal 5 terus kagungan bagian masih. Terus we ipisan kurang bab dunia, hirup malu bakal ribur. Tapi lamun urang nganelan bab akhirat, insyaallah dunia ge bakal salamet dunia. Tah ieu teh keur nganelan akhirat sugan we urang sing salamet dunia akhirat. Jarah atuh teu payu dagang teh ka mam aya yang kasih eta mama Cibaduyut ka mama ayeuna suka fakir jarah urang teh nya jararah. Di jarah ayeuna jarah teh lain hayang kanu jauh we nu deukeut teh lah di dieu. Jarah kayak suka fakir meh parayu dagang teh. Geun di mah jarah teh kayak kana beus we bari ngalabati. Pamijahan adon meuli cangkaleng badalik deui. Ka Banten meuli peuteuy asin jamaroti ka ditu teh ka laut dilalap we di laut. Ada jarah mah hayang bayi mah ka dieu kanu deukeut heula jarah. Ari dagang hayang payu, ari dina hate dagangna teu mamawa Allah mah payu-payu. Tinggal para wali. Hirupna mautna mamawa Allah nikmat. Naon sebabna? Sabab geus mamawa Allah loba ratusan tahun geus ngantunkeun loba nu ngajarah. Sabab tos musayyadah sareng Allah hirupna mautna geus mamawa Allah. Ari urang mah maot teh kal kadali seperti kadal. Ramena teh di hijina duga tujuhna. Tapi bubuhan air rokona gelas 7 batang jeruk coklat. Matak imam tahlil teh batuk we teu reun. Beres tahlil ka 8 poena nu imamana maot teh cek. Ripuh teh urang. Masya Allah. 40 na rame deui bubuhan eta gaya dus jeung ayeuna daging hayam sakeureut. Geus 40 na mah eueuh teu rame deui, eueuh nu ngadatangan, eueuh nu ngadoakeun. Naon sababna? Maotna kos kadal urang. Kal kadali we kos kadal. Beda jeung aulia. Naon sebabna? Hilupna mautna geus mamawa Allah. Para aulia Allah itu tidak takut kehilangan tubuhnya, tapi takut kehilangan hati nuraninya. Jadi ruhama ubainahum kanu bedegong, kanu maksiat, kanu duraka, apaleun kabeh ge walinya. Tah sieu apal sok numputkeun duit salaki tah sieu apaleun. Tan sieu mah maengok bayareun di surga. Tah sieu mah kabang keuling wae, tah ieu mah salakina nguseup wae tah ieu aya. Apaleun. Aya begitu aya. Oh, men salaki maneh eta teh. Di mana urang hirup hayang barokah, di mana urang hirup hayang barokah, tertebal keimanan. Kedua, wa'ajaru agungkeun Nabi, sugan we ngagungkeun Nabi zaman Harun Ar-Rasyid aya jalmi maot nang husnul khotimah jadi wali. Urang mah jajauhan jadi wali, geus we urang mah supaya maot dihina di dunia sing kabawa mulia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngagungkeun Nabi teh muliakeun para ayeuna kekasih-kekasih Gusti Allah. Jarahan seminggu sakali nu deukeut para wali teh. Yang dalam bintang, yang Wiranata Kusuma, nya bupati, nya wali. Ari teh mah lain wali, lain naon ngaku jadi wali. Ya wali leuh atuh. Mata we loba nu nanya ayeuna teh. Nagih. Anggeun-anggeunana ibadah mah masjid nu deukeut. Sok muludan teh di masjid duduk cing rame ngaji cing samai salat berjamaah di masjid nu deukeut. Di Masjid Al Jabar di fotoan, ari masjid sorangan teh di foto-foto acan. Aya nu kitu? Aya. Heuceu eta teh nu kitu teh anu make saragam, eta nu hatena mah teu saragam. Nu katilu wana soruhu jalmi anu neraskeun perjuangan Kangjeng Nabi. Ieu para pejabat-pejabatanana nu beunghar ku hartana, bahkan kiai ku ayeuna elmuna. Termasuk urang nu teu boga tanaga ku tanagana we. Insyaallah inu ngayakeun sareng hadir bakal menang berkah ti Gusti Allah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma. Nomor kaopat jalma nu bakal bagja dunya akhirat teh jalmi anu hirupna dagangna tani mah make aturan Al-Qur'an.
tina 10 jalma nu maut moal busuk jasadna di jero kubur teh aya 10 dina hadis sahih. Hiji jalma nu perang bisabi anu masantren anu nya sekolah teh perang fisabilillah dan teu saeutik jalma teh hayang masantren. 2 jalma nu naon je alimun ulama moal busuk jasadna di jero kubur. 3 jalma nu sok maca Qur'an. 4 jalma nu ahli sedekah. 5 jalma anu ti kejebur kos ayeuna putrana Ridwan Kamil nyata Ariel 14 hari teh dibawa ka dieu anggar we utuh jasadna. Memang kitu jalma nu ti kejebur mah ece rek di laut erek di walungan moal busuk jasadna. Bisi ece hayang teu busuk ieu neangan walungan sebab nu maot nanti kejebur mah moal busuk tuh nya terus nanti jalma anu tukang ada moal busuk jasad di jero kubur. Terus mana deui nu katujuh nya eta jalmi anu naon teh nu moal busuk jasadna di jero kubur teh jalmi aya nini di abdi maut teh 73 tahun terus 7 tahun eta dijadikan perumahan digali deui nah jadi robah jadi 17 tahun ieu teh pala leungkeur deui cenah mulai mah geus maraot teh barani tulang jara di tanah ieu mah pareungkeun deui ditelusuri efek teh nini ieu teh baheulana teh sabar salakina kawin deui bisi ece ieu mah hayang maot teu busuk salaki titah kawin deui aya nu kitu aya nu hoyong kitu teh nya mending busuk mending balagar deui ce jawab lantas salaki titah nyantri deui nyanu alhamdulillahirabbil alamin. Oh nah kitunya sadayana sih kenging barokah dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna hadiah heula aya hadiah ieu aya hadiah kanggo nini rana khusus gitu aya nini rana jadi aya nini mana ngacung anu genyur ieu mah nu pernah katembak zaman Belanda aya teh aya nah sok mah ka dieu mah menang hadiah eta tuh tukang nu untuna tinggal 3 tuh ieu mah nu tos aya wawasan khusus cek anu mapana tos gagal leongan aya teh aya sok ka dieu sok ka dieu menang hadiah khusus nini unggul ieu mah menang hadiah sok ka dieu kapayun sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi adayana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi angkat-angkatnya ku berkana maulid nabi sadayana gambir rizki ku berkana maulid nabi ditebihkan segala balai sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in
Kadijieuna tina ta taneuh ceu. Oh, siapa Nabi? Haji Wadus Sumatera. Oh iya, suami terus dah ya? Saya. Ini pada nikah deh. Jadi pada deh gitu ayah diabdi calonan. Jadi kalau kita dagang pengen berkah dina teh kudu ayah ayah Allah. Lo bandi Dikir. ulah eleh kuman Manu. ulah oleh kuman. Jadi orang teh kudu nyonyok Nyo tasbih. tasbih nyonyok manung kuae dikir berapa orang teh dikir baca suami terbalik baca inna Nalillah. atau ina kamu innalillahi sebab Nabi teh lahir nate di kota Aku teman. punya Nabi kota Bandung lahirnya di Mekah. Ibu ada di makam mana di mana? Di Mekah. Kamu teuing mau mayit ka Mekah teh riweuh 200 juta ceu. Itu na pinu bawa palikeun di laut. Nya dimakamkan di mana, Bu? Kemana ngerasakeun? Ya nu ngerasakeun. Ya we dikandung genteng ya Bu tayang. Ya di menuju. Sampai mana kita lalu ini juga lalu itu kan. Juga dari marawat mati heula. Tur ngaji ka tutur rek ka mana tuh. Tetap lain teh poe. Salah sama itu mah jadwal maimok nagi. Hari Senin. malam tahun Tahun gajah. tahun gajah. Mas kantos tengah lagun gajah. Demonnya ada berat atau mah. Lahir nanti tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal berarti bertepatan sekarang 17 Agustus. Rokaat sholat 5 waktu. Agustusan, paisan lagi nama out dari mana Agustusan baik. Kita kurang teh kudu maca tasbihan subhan alhamdulillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jojokan Idul Fitri kita baca takbir Allahu Akbar karena ada takbiran jadi urang teh kudu kagegeloan ku Ustaz. ku Allah lain ku ustad punya ya ustad kagegeloan ku nini dan aing pae kayaknya tersebut loba ustad anu payu ada ka ustad sebut pae cing sarupa mah lantunkeun atuh ya dari ka ustad mah eta ustad ka mana modal arena urang Bandung mah kieu mama teh disebut mama yang suka fakir mama ayeuna Cibaduyut teh nyebatkeun abdi masanten di Jawa baheula aya ajengan ngalewat tungkul aya ajengan kieu ayam aja kan ngelewat aja tungkul nah iya itu datang berapa itu cina ubay datang oh kesopanan datang ke sekolot manggesnya ngadongan supaya maut husnul Allahumma barik alhamdulillah si Mayu mah rek maut oge bebekalan burak dahar namanya jadi di jero kubur teh moal lapat kan mah jadi mayit Indosiar kena
gotong jadi baru ratun ini wis nolot mal-malnya itu namanya iya hadiah nama hadiahna kalender pesantren upami ayah sekolah di BTSD dugi ka perguruan tinggi upami ini pada kuliah biasa gratis terkena mayar mari bobona digawir nya upami anu kasurupan mah ku foto ieu we kitukeun nya ku foto ieu kayaknya si juring teh ngomong sorangan anjir babaturan lo disebutna Ustaz jujur mah kata ka Ustaz disebut juri kira semoga mana yang gunting itunya ya artosna ieu mah artosna ieu cai pami aya maemok nanti di aurkeun ka ibu kete ka sakalewat teh ka setrum maot teh mah anu toko-toko tukang dagang kayu loba utang ieu diaurkeun we ini teh bangkrut teh ayo minyak mohon di Cimahi Cianjuang di mana Bu? Cimahi Cianjuang mohon iya minyak mah pemiaya tentang abawe oleh itu kena bibirnya ini di 3 menit murluk di butuh nah kami suami nangis semua dioles ke tengahnya ya nanti jadi ngageblok jadi lato-lato ya namanya mohon maaf nah mama pantas nanti nyebut ujang tapi teh sama terus ujang yang naon namanya teh jang yang Adi Ubaidillah jadi jang Ubay yang Ubay mohon jang Ubay mohon abios ujang mah ujang oge nge alhamdulillah ujang Asma, Pak Haji, tepuk tangan untuk Pak Haji. Nah, orang membaca sholawat khusus sholawat pepeling supaya orang emut kana maut. Siap? Baca sholawat karena abdi pada teras kasorean supaya kabagi-bagi waktusna. Insya Allah anu hoyong kalender mangga sodakohan kanggo pembangunan pesantren anu sodakohnya si panjang umur anu teu sodakoh berarti turunan pedit saumur umur acan ada teu bawa duit eta we ku geulang celaan abi teu boga pisan eta we ku HP ece teu boga pisan anggeus balik ece penting mah urang diajar sodakoh insyaallah ayo semangat Salli wa sallim daiman kurang tarik ala habibika khairil khalqi kullihim la yusalli wa kesempatan kita bertobat, jangan sampai dosa ini terbawa ke alam kubur. Urang sanadia mengbengker hirup di dunia, amal kersanggeun jaga di akhirat wal suraya geuning maut
dunya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.